teu paham ku si Nyai unggal ka cai ngubleng bae apa naon gawena kitu. Tuh geuning da teu salah ieu. Nye, Naon nih Kang? keur gawe naon dimaksudna di? Iya Kang, nya teh keur dilulur ku Janopet. Mun ka cai sok mani ngubleng paingan teuing mani kuat lila mani teu kanyet di daguan lapar. Batin, asana euy ongko di ieu mah sangu geus ararasa Kang. Ieu teh nya teh ngadaguan garing, kok geus garing kakada dikumbah. Naon di kaunggulanana Janopet teh? Ye, anu ngabedakeun kulit akang jeung Nyai nya, Nyai kan ayeuna cek akang sok bersih. Heeh. Tah, anu ngabedakeun teh Janopet Kang. Hmm. Kapan Nyai jeung akang teh nya bareng saimah, bareng sadahar, dahar ge bareng cek paribasana, bareng sacai nya. Bareng sumur, bareng sakasur gitu. Lain gitu. Jadi kunaon kulit Nyai jeung akang beda, kulit Nyai beuki poe beuki bersih karena Nyai teh sok luluran pake Janopet ya. Tah, pake Janopet. Kumaha cara meulina nya? Hah? Cara meulina? Ari cara meulina mah gampang aya di keranjang kuning. Tah kitu Nyai sok lila di cai teh Kang. Oh, lila nama. Nya. Ngadaguan garing heula. Nya atuh. Hargana kumaha hargana? Hargana murah Kang. Ye, 1000 gram tinggal ieu. Nah, hargana mah murah. Murah Kang. Atuh buru nya ari geus mah. Balik ya. Da lapar Kang. Oke heula meni sagala teh ngaburu-buru pisan kala ieu rek dikumaha heula. Akang teh heula nya. Dagoan Kang. Dah.